Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wilujeng sonten wilujeng batepang dangu deui sareng di acara anu sami anu maneuh nyaeta dongeng pang berbrahmana nya ti kandaga Kidagar official YouTube. Rada ngaguluh panginten beksona ku suanten hujan anu turun ngagebret pisan pamiarsanya di studio Kidagar official. Mugi-mugi wae suanten aki masih kadangu, masih jelas nyanakeun dongengna nya. Pamirsa, urang ngeureuyeun naraskeun hanca nu katunda nyaeta lakona Yayat Hidayat alias Alek. Lalampahan hirup dina judul kasasar lampah jilid 3. Ayeuna nincak bagian anu ka-3. Kumaha terasan lalakon Mbah Yayat teh urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nembean mancon nembean ngadangkeun mangga ulah asa-asa di subscribe we nya ditoel pelebah tombol loncengna supados naon cenaki supados aya beja tanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Mugi-mugi atuh sadayana pamirsa aya dina ginanjar kawilujengan dikirang sapapaosna dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina. Dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Pamirsa urang ngambarkeun sama kabudarananya parsamakna sor bajigur sareng ngabugna mangga kaparayun sadayana prung Leok Yayat mengkol kakenca ngambah gang anu berasna kalembur kebon cau. Meunang sawatara menit jog anjog ka hareupeun imahna. Yayat ngagebeg. Aya rasa reuas oge aya heran sabab imah teh geuningan kaayanana teu kawas anu dibayangkeun ku dirina. Yayat mah ngabayangkeun teu imah geus rubuh sabab puluhan tahun teu diurus. Dina masih nangtungna ge pastina wangunanana teu walagri, kentengna paburisa, tembokna ngagereblag. Kusen mah pastina geus hancur dihakan ku rinyu. Tapi geuningan nu nyampak dina panenjo Yayat harita jauh pisan tina sangkaan. Imah ditinggal bitona indungna Yayat teh masih cara baheula. Masih resik najan imah kolot, malah kawas aya nu ngurus daburuana bararesih. Sarta cetna ge anyar malah mah kawas anu kakarak pisan di cet. Panto hareup imah teh muka. Kadenge di jero imah kawas aya jalma nu keur barang gawe sabab sorana kadenge kusrak kosrek siga nu keur bebersih. Wow, ieu mah teh aya nu ngajual atawa aya nu wani nyicingan. Gerentos hatena Yayat. Yayat ngalengkah ngadeuketan kana panto imah tuluy pokuluk salam. Assalamualaikum. Punten. Ti jero imah aya anu ngawalon. Nu kusrak-kesrek masih kadenge. Waalaikumsalam. Mangga. Yayat rada beda suluk salam. Suluk salam deui teh supaya meureun nu di jero imah daek kaluar. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam. Anu ngajawab deui ti jero imah. Rampes.
Telila kadenge jalman lempang di jero imah muru kadeget panto. Seorang lalaki tengah tuh keluar tina panto serog pamprok pisan jeung Yayat. Sakadapan mah silih tetep. Bari nginget masing-masing. Aduh, ieu teh juragan Yayat. Ieu abdi Kosim juragan, ceuk eta lalaki bari teu antap arah deui ngagabruk ka Yayat. Si horeng mah eta lalaki teh Kosim. Urut paganbena Yayat teh sawaktu Yayat keur jadi jalma jegud waktu zaman harita. Ngeunaan Kosim ningrum bitona Ustad Dadang Nyi Usniah sareng nu sanesna tiasa di Bandungan didongeng kasasar lampah nu kahiji sareng nu kadua nu parantos rengse dipedar di Kandaga Kidagar Official. Kantun milihan we nya tina video atanapi dina playlist. Wagya Sim, urang teh masih bisa patepung deui geuning. Ceuk Yayat bari nepekan tonggong urut baregana. Mangga kalebet juragan. Urang ngobrolna di lebat apaan ieu teh bumi juragan. Ceuk Kosim bari metot Yayat dibawa ka jero imah. Sakedap juragannya urang ngadamel kopi heula kaleresan abdi teh ieu teh nuju ngecet. Termos sareng gelas namanya anak dirorompok. Kosim geuwat nyenyuhkeun kopi. Kopi karesep Yayat nyada kopi cap kapal teuleum anu ngahaja mawa timahna. Yayat mah ulah kilik nempuan imah bener-bener weuteuh malah ngalusan sabab langit nage internet nate anyar ngaganti. Handapna nu baheula tehel diganti ku keramik warna bodas, ku sen janela sawareh mah anyar pon kitu deui cetna. Karak sawareh da Kosim can anggeus migawena. Beres nyeun cikopi soor Kosim teh nyuguhan kopi ka Yayat gek duanana dariuk di tengah imah. Kursi masih nu baheula ngan bae kulit jokna anyar ngaganti. Sim, geuning imah teh dirawat ku Kosim, nah dicicingan ku Kosim atawa kumaha? Yayat mimiti cumarita. Hapunten pisan juragan, milih abdi kumawantun sareng aya dina jalan anu lepat. Saprak juragan ngiles teras aya bejana lebet ka LPT 2 tahun mah bumi teh teu aya anu mirosea. Kentengna balocor, teras bilik anu di pawon mah aya nu ngageblag sagala. Nya abdi teh kumawantun ka jurungku nyaah ka ieu bumi margi heubeul abdi anu sok katitipan ieu bumi ku juragan. Sawaktos juragan linggih di parumahan pasar atas teh di Nusa Hijau. Bumi teh satiasa dilerasan ku abdi teh terasna disewakeun. Ku abdi eta oge disewakeun teh maksana mah supados aya anu ngurus da pami disuwungkeun mah sok gampil reksak bumi teh. Terasna supados aya waragad kangge miarana. Tas saartosna ku abdi teh teu dicoceng juragan tapina ditabungkeun. Dikempelkeun bilih sawaktos-waktos juragan uih ka dieu. Terasna sawarehna oge sok disuwunkeun ku Nyi Usniah. Jelas bojo juragan teh. Janten aya saartos teh 10 juta rupiah. Ditabungkeun di bank ku abdi teh juragan tah kitu. Kosim panjang lebar nerangkeun ngeunaan imah Yayat anu geuningan mah diurus ku Kosim.
Salila Yayat aya di pangberokan teh. Yayat unggut-unggutan bunga campur kagagas ku kalakuana Kosim. Hiji-hijina pagawe anu satia sanajan pernah disebakeun ku dirina ka Nyi Gedeng Surotea siluman buta hejo nu pernah dipuhitna. Juragan teu bendukan juragan, ceuk Kosim rada sieun nempo Yayat ukur unggut-unggutan teh. Teu atuh Sim, teu pisan, malah sabalikna kuring teh nganuhunkeun pisan. Kosim geus boga inisiatif ngarawat ieu imah ditinggal kolot kuring. Lain ade nu ngontrak masih keneh ieu teh, tanya Yayat bari nyeruput kopina, lumayan seger ti corona ka banjur si kopi mah. Sanggeus tadi nikreuh lempang di pasar antri. Parantos beres anu ngontrak mah juragan tos timingon kamari ngalih janten abdi teh laluasa ngecet ieu bumi. Bari ngalereskeun kenteng anu ngagolosor ku angin, tembak Kosim hatena lugina. Sabab Yayat geuning teu amek malah katingalina panuju pisan kana tindakan manehna. Sim, ulah nyebut juragan atuh Sim ayeuna mah. Asa teu mantes da ayeuna mah kuring teh jalma biasa. Sebut we Yayat atawa Akang gitu. Meh rada mernah kadengena Sim, cek Yayat deui. Semohon atuh jur Kang. Kosim teh wanieun ari nyebut ngaran mah. Antukna ngakangkeun ka Yayat. Lain bieu Kosim nyebut nyeusnya sok minta duit, kumaha lalakonna teh Sim. Yayat asa kaingetan ka nyeusnya, ras deui manehna inget ka pamuda anu tadi patubruk di jalan anu kereutan beungeutna mani nyeples jeung nyeusnya. Apa nyiusnya teh sawaktos punung teh wih ka bumina geuning nuju ka kandungan Kang. Sauna mah tos 2 sasi ngandegna teh. Tah ayeuna tos gaduh putra pamaget ka Asep dedegana mah persis Akang mung kereutanana mirip ka ibuna. Tah artos sewaan bumi teh dianggo kangge waragat lahiran sarta biaya murang kali Akang ti mimiti sakola SD tug dugi kalulusna di SMK. Nyeusnya teh masih gaduheun hak ka ieu bumi teh Kang numutkeun pausad datang mah margi sawaktos Akang ngiles teh anjeunna apan teu acan kungsi dipira ku Akang teh. Mung sakedar lisanna nyeusnya we nyuhunkeun ditalak. Eta oge nyariosna nuju kalimpudan ku amarah. Margi ka dieu mah teu kungsi deui ngembet-ngembet kana hal eta. Malah kawasna teh hanjakaleun ku kekecapanana teh, margi buktosna mah akan Akang teh nepi ka males pati ka jalma-jalma nu bade ngagadabah ka dirina. Ceuk Kosim gap kana cikopina sabab ti corona karasa garing. Pemirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng di dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Sakurkan sawargi kidagar official di mana bayayana nu resep atanapi tos biasa gula galuh online di Lazada atanapi di Shopee. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk anu aya di dongeng Aki. Kantun klik we salah sawise produkna. Engke pemirsa bakal lebet ka Shopee atanapi Lazada. Saparantosna lebet ke aplikasi Shopee sareng Lazada mah pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge sakahoyong pamirsa mangga. Teu diwajibkeun ngagaleuh barang-barang tertentu nya pamirsa. Terserah pamirsa wae eta mah. Kubalanjana pamirsa di Shopee atanapi Lazada ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun nu parantos ngersakakeun balanja online ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Urang keureuy deui dongengna. Baru kuring teh boga budaknya Sim. Bener pisan memang acan resmi ditalak pamajikan kuring teh.
Sawa harita ge kuring teu nyaluyuan kana kahayangna teh. Saha ngaran budak kuring teh sim? Ceuk Yayat ngarasa penasaran. Namina Asep Bariat Kang. Walon Kosim tuluy nunda gelasna anu koredas ka didedekna. Sanggeus wareg ngobrol Kosim nganggeuskeun heula pagawean ngecetna nu ukur saeutik deui. Rengse ngecet Kosim balik heula ka imahna, sorena torjol deui we ka imah Yayat. Ieu artos teh Kang, sadayana 10 juta rupiah, ceuk Kosim bari ngasongkeun duit ka Yayat. Dasar milikeun nyiar modal langsung aya, moga-moga we dilancarkeun usaha teh. Kitu gerentesna hate Yayat bari gap nampanan duit ti Kosim, dihitung lalaunan tuluy dilolos 2 juta rupiah. Ieu duit ku kuring ditarima sim, tah ieu keur Kosim. Duit 2 juta teh diasongkeun ka Kosim, tapi Kosim kekepehan. Aduh, sawios Kang, da abdi ge sok dipasihan ku Nyi Usniah teh. Nyakeun bae, da eta mah ti Nyi Usniah ieu mah ti kuring. Wayahna ditarima sim. Yayat keukeuh malah duit teh disesalkeun kana saku bajuna Kosim. Hatur nuhun pisan Kang. Kumaha upami Nyi Usniah dongkap ka rorompok abdi? Kosim rada bingung sabab Nyi Usniah teh sok remen ka imahna nanyakeun duit kontrakan imah. Kieu we sim bejakeun kuring geus datang. Dake ge kuring bakal nepungan ka Nyi Usniah sada budak di imahna. Ngan bae ayeuna mah kuring derek usaha heula sangkan boga cocokelan. Walon Yayat. Mangga ari kitu mah Kang, kin pami kapayunan Nyi Usniah. Dongkap ka rorompok ku abdi bade disanggamkeun sakumaha saur Kang, ceuk Kosim bari unggut-unggutan. Geus kitu mah Kosim jeung Yayat ublek ngobrol nyacapkeun ka sono sababang puluh-puluh taun teu patepung, malah Yayat nanyakeun ka Kosim ngeunaan di mana tempat anu rame kuno jualan batu ali. Nya dijawab ku Kosim teh di tiap tempat ge rame, ngan bae nu rame mah di Jalan Amir Mahmud hareupeun pisan Samsat Cimahi. Tuluy di Pasar Cimindi oge di Pasar Andri Baru. Isukna kira-kira wanci haneut moyan Yayat geus sindi ti imahna. Maksud jeung tujuanna mah rek nempuan tempat-tempat anu sakirana cocok pikeun manehna dagang batu ali. Sabab Yayat boga paniatan rek dagang teh moal jauh-jauh, rek nu deukeut bae ka imah sangkan imah kaurus jeung teu kudu loba pangaluaran deui. Sanggeus meunang setengah poe ngulincer nyurvei tempat, nya Yayat teh cop ka lokasi anu di hareupeun Samsat. Sanajan ukur ngemper di sisi jalan raya tapi nu datangna mani loba, kawas anu di jalan pungkur. Jalma ti mamana meh tamplok sarua nyiaran batu ali jeung aksesorisna. Yayat atuh geus menta idin ka kokolot padagang di dinya, nya diidinan sabab manehna ge sarua ukur ngemperan di dinya teh. Tapi da diidinan ku Samsat oge malah loba pagawe Samsat nu jadi palanggan batu ali. Syaratna ukur wajib ngajaga kebersihan ulah tepi ka aya sampah diurut tempat dagang teh. Hate Yayat beuki sumangat, manehna teu nolih kana kacape. Langsung megat angkot jurusan Kebon Kelapa. Maksudna rek nepungan sarju di jalan pungkur, rek bebeja bari menta diantar balanja ka rawa bening tea. Teu catur di jalanna kocapkeun bae Yayat geus tepi ka jongkona sarju. Sarju
masih sibuk lalayan sabab nu balanja mani pabuis. Malah ayeuna mah aya tukang gurina anyar budak ngora keneh paling kolot dia umur 18 tahun. Geuning Abah sumbeng mangga calik heula bah. Cek Sarju ngabagiakeun yayat nu kakarak srok kadinya. Iya jo doh rek ngupat heula we nya Abahna tidak tadi teh beuteung can kararabana naon. Cek yayat bari ngoloyong ke tukang ngadegetan ka roda tukang kupat tahu. Sarju mah terus bae laladang nu barang beuli. Merang sajam Sarju nyamperkeun ka yayat. Wah bah, hasil tujuan teh. Tanya Sarju bari seuri ka tembong ayeuna mah huntuna bersih. Teu cara biasana. Kandal ku ulah manu koneng teh semu hejo. Lain bangun. Bunga kitu ju menang bati gede sigananya. Lain masalah bati mah bah, tapi kuring teh balikan deui jeung indung budak. Malah budak lalaki kuring tuh si Karsi milu mantuan ngagurina ayeuna mah bah. Oh, pantesan atuh hari kitu mah jo. Wilujeng we atunya. Pantesan naon atuh bah? Yaya tekebat tekongang rek nyebut huntuna Sarju jadi bersih teh. Henteu ju nya pantes we rada beda di sasari gitu. Ya beda atuh da tos gaduh casan kiwari mah bah. Lain kumaha rencana Abah teh? Nya hasil modal teh ju Abah rek menta dianteut balanja teh ya. Oh siap bah, isukan be nya bareng. Kabeneran isuk ge kuring teh arek balanja bah sabab stok batu jeung watang geus orot tuh. Nya ju ngan bae ukur boga 18 juta ning jauh keneh atuh kana cukup memeureun ju. Lah gampang we atuh bah ngeureuyeuh bae atuh. Ke sabulan ge ngagedean ari dagangkeun marema mah bah. Kurang nama sok we nyokot heula barang kuring tuh gurina bawa hiji dan nu kapakena ge ukur hiji kuring mah geus jarang nya kalalapan. Da kulaladang ge mani asaripu. Beungeut Yayat tambah marah mah. Sabab Sarju teh geuning bener ngadukung pisan kana paniatan dirina. Atuh kaituna mah dua sobat teh guntrang ngobrol ari nu diobrolkeunana teu jauh ti masalah batu ali. Penting eta mah Yayat ngararep dikontrakanna Sarju. Sabab subuhna rek mariang ka Jati Bening rek ngahaja ngulak batu ali ke dagangan poe Pageto. Nyi mih pamajikanana Sarju sarua bageurna jeung Sarju. Teu sirikna sagala disuguhkeun empo Yayat datang jeung salakina teh. Penting eta mah Yayat dahar nikmat sabab pais pada cingeung garesepna nyampak maturan sangu nu ngebul keneh. Pacem tempe goreng emping sambal tarasi mani medok surawung jeung terong ora minangka jadi lalabna. Tara biasa dahar loba ge penting harita mah Yayat tetep pika nambah 2 kali. Dina gayan kitu ketrok panto kontrakan Sarju aya nu ngentrokan. Sarju cengkat tuluy ngolotrak mukakeun panto. Di hareupeun panto geus nangtung saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun di laluhur sirahna. Deh, teh kabeneran ieu ibi teh. Dagang teh nya geuning nuju taruang atuh moal jajan aug beureun nya. Jeung moal jajan kukurau itu bah Yayat ieu. Bade. Mani keur cacamuilan bangun nikmat naker si Abah. Pakaulan bilah diborong ka dieu yo. Ngilu dahar heula mending ka dieu jeung Abah. Balon bah Yayat. Aduh teu antap parah deui. Curelat jeleng kalayang celek.
Bisarwiti langsung asup sila hareupeun Mbah Yayat tuluy kadawak bae ngaluarkeun jurus comot dage barang dahar maturan Yayat. Pohara pamirsa. Aduh, mending ngajorelatnya si Ibi sigana mah can dahar lapareun. Bosan meureun ngahuapkeun we awug jeung kukurau mah. Pamirsa, aduh. Penorojolna Bisarwitinya urang cekapkeun heulanya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana urang lalambahna Mbah Yayat dina lakon kasasar lampah jilid 3 bagian nu katilu. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu, urang teuneun heula di handelem sieum geus sampeureun, urang tunda heula di hanjuang siang geus sanaleun. Urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna pamirsa sadayana hatur nuhun nu parantos satia manco satia ngadangkeun ngarojong oge kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Mugi sadayana ya dina kawalujaan, kabagjaan nya kasinugrahan amin amin ya robbal alamin. Pamirsa sakitu heula nu kapihatur Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancur.